Bongkar-bongkar kamar karena rek dicet biar lebih terang. Nah jadi caritananya barudak ieu kamar ti sabarang dijieun can pernah dicet atuh heupan nya ayeuna jan boga duit saeutik acan gedak geus kageunahan teh sok hulap teh ieu ngecetnya padahal mah lumayan dak leuwih terang teh. Atuh laju mah ieu moodna keur bagus jeung deui cetna geus meuli nya barudak ieu endek dicet tapi ieu kudu dibongkar heula kudu dikaluarkeun tah kasurna ieu kasur jeung ku berat dak he aing geus degil-degil bae sorangan bae jauh nu mantuan nek saha dak nu mantuan ja upah teu boga. Atuh heuh jasa laki kapan sibuk pokona mah sibuk beh dak ieu heuh deuleu aya stikeran caritana jaba heula ku aing ditapelan stiker ku nganggur-nganggurna bae. Atuh heuh jaka hayang mah dak ieu kamar estetiknya ditapelan stiker horenganan mah budak ai ku jeung duitna leutik mah heuh stikerna deuleu ku darariang. Atuh heuh ngan samata dua doang ku heuh mantah estetik sareatna mah ju ieu ku aing dak tuh kabeh ieu dibongkar lamari sagala kudu dibongkaran kudu disingkir-singkirkeun ngabi bisa maneh ngabebedas maneh bae dak aing geus kieu mah. Atuh heuh dak heh bikang geh kudu bisa sagala serba bisa jangan ngandelkeun ka salaki bae mah atuh salaki mah dak belum tentu jamun teu dicokot siluman atuh heuh dak dicokot ku Maha Pencipta. Atuh emang nage dak eueuh nanaonan pamajikan mah heuh ai teu boga salaki mah komo ripuh jasa ngeunta bae dak atuh persiapan bae hirup mah ulah ketergantungan teuing ka salaki. Atuh heuh berhubung kebelnya dak beberes jeung ieu nyopotan stikerna bae ge jat page engke ieu lanjut part 2 dak ngecetna mah.